Panen tiba, petani desa memetik harapan. Bocah-bocah berlari lincah di pematang sawah. Wah, bener tuh Kang, aya keur hayam. Iya, cek lagi ada. Ayo samperkeun. Assalamualaikum. Maneh dik sok. Pak, ieu kuring. Itu parenyo. Salam gua tidak dijawab. Dos eta teh kata Pak Ustadz Heri juga. Waalaikumsalam. Sinarieun euy. Tong kaget gua kesini teh aya perlu. Geus teu aneh maneh madik ka urang teh butuh nawe hungkul. Mingga siapa renyo. Gua kesini teh mau lapor. Di hilir ada kejahatan kriminal. Kejahatan naon ieu teh? Tanya saja si Sopo. Manehna yang jadi korban. Jadi korban maneh sok? Pak. Korban naon? Sok ceritakeun atuh. Mangu, Pak. Mangu urang aya nu maok. Manggu mana aya nu maok? Ira maneh boga mangu. Ari pademang. Pan uing teh bos mangu. Naha? Make dibikeun ke nu maok ari maneh. Kumaha caritana ieu teh? Ieu Pak, carita nama. Uing teh meuli mangu ti Kang Dikman. Diilikan weh bieu teh kalebak. Ari pek teh geus eueuh, geus aya nu maok. Aya nu maok? Nya, Pak. Ari manguna geus dibayar. Geus Pak, ek dicokot deui teh, duitna eueuh, geus dipahugikeun cenah ka kabogona. Montong dicaritakeun loba eta nama belagung. Wirang. Bae atuh, sama-sama playboy ieu. Itu si Sopo. Itu si borok kokok, ari ngawanggong teh gagabah we. Minggeus ya. Kumaha ieu teh, sanu maokna? Yang maoknya mah orang-orang tara boga duit. Si Kutduk jeung si Tablo nya. Terus teh nu hiji deui si Jabrig. Nah, geuning nyaho. Nyaho da dewek ge sok nonton dina YouTube. Bioskop balada orang salah ngomong girang judulna teh. Na episode kahiji jeung episode kadua. Sok nonton juga ya. Syukur atuh. Nya heueuh, da dek budak salah ngomong girang, arek dikumakeun budak tiluan eta. Atau arek dirangket atau arek dibawa ke kantor pos. Kantor pos? Kantor polisi meureun si teh. Nya kantor polisi maksad teh. Ulah atuh karunya dibawa ke kantor polisi mah bisi dibui. Rek dikumakeun atuh borokokok Sopo. Lah uing mah hayang balik deui we eta duit. Kitu. Tenanglah, cek kodek dibereskeun. Oke lah kalau begitu. Isukan lah diuruskan, ayeuna mah rek mabar heula. Sip lah, kitu we nya, uing rek balik heula. Teh heula sia borokokok, ujug-ujug arek balik we. DP heula dieu. Naon kos ngiridit-gidir make DP sagala. Arek diuruskeun moal. Nya heueuh atuh. Mata kantong loba cingcong sia. Iya Sopo, kasih saja kayaknya buat rokok. Ya tuh. Tah kitu atuh, nuhun nya. Gayanya uing rek balik heula, karunya pamajikan nu andi mah. Jung lah. Japuk atuh ah. Ari sia meuni hayang nyiwit we. Kalau gaya gua mah, maneh gak bakalan dikasih duit sama si Sopo. Kan gua kan sebagai jalannya. Ngecabrak we, borokokok sia. Yo, init. Oke, thank you Parenyo sudah membagi hasil. Gua pamit dulu ya. Dasar borokokok sia. Tungguin atuh sob, lempak teh meni norolong gitu. Kamu mah kayak keong. Bedus teh.
Hari keong lempang narong gitu. Sok ngalawak we maneh makang. Daguan gua. Iya di dagoan. Kumaha sob? Bagus kan ide gua? Halus Kang, mantul. Apa itu mantul? Singkatan. Si koplok, kamu juga gak nyaho. Paling noge nanyain lagi ke Bah Google, kayak yang di episode pertama. Nya atuh mau akang, kiraku nu kitu-kitu wae ditanyakeun ka Google. Nyatu apa artinya teh? Mantul teh, mantap betul Kang. Kitu tah gaweulna angkot teh, teh nyaho mantul-mantul acan. Inggris ya. Atuh Kang, uing ek balik heula pamajikan nungguan. Ya sob. Naon nih teh ketua pemuda teh? Halo, di mana euy? Aya naon Pak euy? Karak udang ngees. Teuing rantinganan. Aduh, ieu pasukan udang beurang. Ka dieu buru, aya perlu dewek ieu. Heeh, engke kadinya. Si Borok Koko di pareuman weh. Mes beas beak, mes gula beak, mes ukur saleak, kukurilingan kalakah lalieun. Boga salaki hiji ge tara usaha wae lieun. Cek, naon teu iting gurak rokos kanu jauh apanan urang teh gigireun maneh. Eta lagu batur ngidiruk sakitu. Jangan teh iting ngalungikeun ka pusing. Leungit atuh. Anger geuning. Matak oge ulah nyara pusing. Teu pusing kumaha teh iting boga salaki teu usaha wae mah. Sabar atuh ceuk, da kabeh oge kitu. Kitu kumaha ari maneh? Heueuh kan ayeuna mah keur usul virus ceuk, kabeh pagawean teh bar ku kabeh sing sabar we atuh. Sabar-sabar tai begig da aing teh kudu daang atuh. Coba mun salaki teu usaha uing di imah arek ngadaang cucumu. Sabar we atuh ceung, kayak aya bansos di pemerintah, tenang we atuh. Ele itu si iting pira ge bandros mah tak moal seubeuh. Anger we kudu sangu daangeun mah. Itu si Ece saliwangnya bansos Ece lain bandros. Bansos? Naon bansos teh? Eta teh singkatan ce, hartina teh bantuan sosial. Jadi program pamarentah teh arek mere bansos anu mangrupa duit atawa sembako salila 3 bulan karantina ameh urang teh cicing di imah. Oh, bantuan sosial nya geus nyaho uing ge teh arek dibere eueuh henteu ka ayeuna eueuh. Mana si Borok Koko Johep teh eueuh, kodek di boboro mah ditungguan ti tadi euy. Buru atuh Borok Koko kelempang teh siga Manila we. Eleuh, itu Pademang. Memang da orang kos Manila kitu. Ganteng ki oge. Pret ai ucing sia. Ngeuteng coba seteh. Mingge seteh era. Buruan makana ka dieu.
Arek naon emang Pak manggil orang sagala? Apa meren eta barudak si Kutluk dan dua sahabat nak? Apa tuh Pak? Pan eta teh bawaan urang. Buru atuh titah kumane ka dieu barudakna bawa. Heeh atuh. Barakokok mah. Kadawek teh butuh nahu gua musahanapeun da dibacem ku ya. Panen tiba petani desa memetik harapan. Bocah-bocah berlari lincah di pematang sawah. Woi, naon heb? Pak Ketua Pemuda bete telatah ka urang. Marane kudu ka itu cenah. Ka itu ka mana? Ka imahna beren bro. Arek naon cenah? Nya teuing deke teh nyaho. Marane ka ditu we sugana we dibere bansos. Walah, buah euy dak. Ayo orang saburkeun. Bansos saya naon euy? Bansos belegug nu baruleud. Baso belegug eta mah. Nah, teh ka mana karep we. Ima bansos, bantuan sosial ti pemerintah. Oh, bantuan sosial. Hayu ah, luat. Woi, Pak Demang, naon euy manggil-manggil sekarang kanca. Wah, dararatang si Barakokok. Kadari sok kadari heula. Sok atuh penta bansos teh. Mingke atuh sabar. Bansos naon euy? Ah henteu Pak, eta barudak masuk sagala ditanyakeun. Kelanya dagoan sakedeung. Ada goan sa Pak menilila atuh arek bagi-bagi teh pada asok we atuh arek barang bere mah. Ku teu sabar Barakokok sia. Teh heula. Bangsat teh araya di dieu geuning. Bangsat naon ari uing mang? Lah siah mah ngaku can digebugan mah. Minggeus teh Barakokok hori teh ek dibereskeun moal. Geuleuh atuh da aing apa mangusa mahal-mahal deur kakak di Paraok lurus tunyung sia. Nu ngageun uing mang tas tablo. Udah tita si Jabrig. Nyaho aing mah teu pipilueun. Minggeus sia Barakokok ayeuna mah kieu. Wayahna marane kudu tanggung jawab. Kudu kumaha atuh Pak? Si Barakokok sopo rugina sabaraha? 700 Pak. Pak wayahna marane kudu ngagantian sakitu. Boga duit di mana uing Pak? Gawe ketara. Heuh Pak, sing karunya we, uing teh anak yatim. Bapak aya, indung aya. Nak yatim naon? Ari sia tablo teu ditut bau sia mah. Samuhun Pak, uing ge jalmi teu gaduh, hampura we. Yang satu anak yatim, yang satunya lagi orang miskin. Yang jelas kalian itu orang-orang tidak boga duit. Aya wae. Geus, nama kumaha carana maneh boga duit sakitu, lamun teu kapaksa we rek dilaporkeun ka Kapolsek. Ampun Pak Demang, ulah dilaporkeun ke polisi. Uing sanggup lah ngaganti, tapi minta waktu. Pak Demang, uing ge sanggup lah. Syukurlah ari saranggup mah. Eta maneh Barakokok Jabrik kumaha sanggup teu tah? Insyaallah lah. Syukur atuh ari kitu mah. Kumaha Mang Sopo? Oke lah, siap Pak, ditunggu. Minggeus lah aya nama sidang ditutup. Kenaon ting mah dirinya? Iya nungguan ce iot pup heula. Papa pup weh ngising meureun. Sarua keneh dati eta titik bade ka mana? Hayu tuturin aku we tong cemreng wae. Ban ari ce iot kumaha? Tinggalkeun saja nu kitu mah. Ya eta sin bebeja. Bebeja ka saha? Nya atuh ka Mang Oyon. Heueuh sok nyabak bujur manya teuing tutung mah. Sok sembarangan wae maneh mah ceuk. Heueuh pan Mang Oyona beres nyabak bujur katel. Bisa wae maneh mah ceuk.
Wah, ada ladis nih. Gelis pisan euy. Hai ladis gelis. Apa, A? Where are you going from? Are you coming ini teh ladies beautiful? Bade uih, A. Are you going? Tai begig sia. Bahasa teh ngacamling. Naon teh hartina? Bahasa pangki and cool dong cuy. Nyau teka hati ingah. Kenalan dong. Kantos kenal, A. Apa salahnya kalau kenalan lagi? Nyaman nggak, A? Kamu tahu gak ini apa? Yukut, A. Meskipun ia rumput pereme, tapi neng kudunya ho. Ini teh simbol cinta AA kan neng. Si A mah ya wae. Alah, dasar playboy modal. Ini kayak itu. Apa kamu teh ikut campur saja urusan jelema beunghar? Neng, pamit dulu ya. Nyaman nggak, A? Dadah neng Iting. Wah. Meniku gales ya, kurang upikon. Ayo balik saya Iting. Itu si Ece dasar camcau. Aji deh, sugan aing teh nyawer dibere bansos. Da eta si tablo bansos we. Bansos teh lidik. No nyalakeun ka uing we. Tah si kucuk tadi ge. Ini make jadi ka uing. Udah teh nampi wir maneh keluarna tadi ge. Pas bansos cenah. Nya uing mah sugan we. Enggeus lah kumaha carana ayeuna neangan duit segede kitu. Heuh kumaha atuh aing kitu nyaho. Kumaha atuh Bre? Teuing aing ge lieur. Lah baya tuh teu kudu diganti. Ari sia emang daek kudu cicing dina sel tahanan hanya segitu teuing. Action. Dadah neng Iting. Iting ya Iting. Action. Wih, non head. Wah, ada ladis euy. Karena kamera bagong teh salah. Atuh bari tanyakeun si Mutna. Oke. Kayak aya di mata mah. Action. Lah sia mangga. Siapa? Kendai. Mas soalnya geus. Action. 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 Hey. Action. Jadi korban mana sok? Oh, so.